Kemana tuh milala pisan? Telepon wae kitu nya. Halo? Iya si Neng teleponan wae meniti sabaran pisan. Angkat lah si diomongan. Halo? Ah, kemana wae atuh? Kan cenah bade ka dieu. Kan Neng teh tos gaya. Ih. Kan tos dandan ieu teh. Ya Allah, teu ka dieu di wae atuh bisi dicopot deui. Topengna. Merebek wae ayeuna OTW daguan. Nya sok atuh enggal, tata di ditungguan. Ke kamar mandinya. Atau di jalan kene. Lila pisan kumaha kakak di pareuman kumaha sih? 5 minutes later. Kumaha tuh teh, Neng teh geus di kamari geus dandan tapi kapeuting teh si beungeut ieu teh demi papangih jeung ahungkul masih ka kieu ayeuna. Ih. Wow, is magic. Aya bebelaan ka aing kieu nya. Kela. Ah teh jadi itu sih. Ngajak Neng Ameng ka mall kan bari ngadamel snapgram dina Instagram teh kedah gaya acukna Neng tos gaya kieu kumaha atuh teh mandi teu geuning beungeut tak kuliah kitu. Atuh bongan we Neng tadi ngarurusuh. Ku gua apal keur gawe. Jadi we teu mandi heula, teu ganti baju heula langsung OTW ka dieu, da bisi ngamuk. Nya tuh hayu ayeuna cuang ka mall bisi yungi manten kana ama dinu poek mah teu kaciri. Yuk. Atuh teu keng ayeuna we Neng among ka mall-mall teh. Panahana can ibak. Enjing dewe amang nanya. Hayu ayeuna cuang ka mall cuang shopping, pami teh shopping ge pernah naon cuang ada mau story IG hungkul gak bios Neng mah. Hayu. Lah enjing dewe Neng. Panah teh can ibak ya geus peuleuheu. Enjing dewe. Ieu batu ama teh atasnya. Jadi terjadi kitunya. Kan Neng teh tos dandan. Ih. Tah, Neng paham. Ya, tuh percuma Neng tos dandan di kamar itu pengen kawang itu si beungeut ngan ukur jeung ahungkul. Ih, nya teu percuma tuh. Pan ayeuna geus di dieu. Lah, mah kitu lah, pokona mah Neng mah geus teu PDK, teu lope saeutik-eutik acan teu pokona mah. Geus, pokona mah teu. Tahu, kota, dina palkon, dan digoreng, ata kene. Tahu kota, dina palkon, dan digoreng, ata kene. Tahu. Daripada Neng adat-adatan, mending cuang jajan ayeuna ku di jajanan. Tuh si Mang tukang dagang. Mang. Lah, mamanya tos gaya kieu jajana eta. Mahajang yo, sok milihan. Dagang nantu eta Mang. Pan kadeng ge meureun aing kitu tadi gogorokan dagang naon. Ih, pan bisi sanes, Mang. Pan katingali meureun ieu ku Neng tulisanna ge. Uhun Mang, tadi mah teu katingali. Punten. Aya keneh tapi Mang tahu teh eta. Aing cek sia ya keneh henteu. Ai. Pan teu apal Mang, eta pan ditutupan keneh palkona ge. Jang naon aing ngider aing geus beak mah. Aing setek meuli moal. Ih, atos mah ulah emosi, emang aya tahu naon wae. Aing Neng kumaha, aing tahu mah tahu, we tahu kumaha we tahu. Nya apal eta teh tahu. Pan eta tahu aya rasaan henteu. Geus lah bebeungetan sama teu boga duit, aing ge ngider heula. Mangga Neng. Tahu. Nah hanya tukang tahu teh ka ika Neng mah meuni lemas eka urang sok galak. Udah ama beungeut tapi kasebeuleun tukang tahu we ke ka aku mah di Neng. Lah, malila ulin teu. Satu, balik. Balik. Aing kala ditinggalkeun asup. Setelah aing rek sarwet balik lah. Neng, kunaon Neng? Cemberut wae. Teu pak aku naon. Ulah sok bohong Neng. Katingali bapak materan. Neng lamun kitu teh pasti keur aya masalah. Sok nyarios aya naon, ulah sok bohong.
Leres pak, aku naon. Sok neng nyarios nuras aya naon. Ya bapak mah mending saya pisan di bohongan. Sok ngaraoskeun we nang teu nuju ku naon teh mah sok ngaraoskeun wae. Ya uhun atuh neng. Teu ngaraoskeun kumaha pan neng putra bapak. Ya, pasti bapak ngaraoskeun atuh mestinya yang naon ge neng. Eta sia api kasebeleun tadi pak. Kunaon neng? Jika sebulan kunaon, sok kita nyarios. Cina tadi teh bade ngajak shopping, cuma tadi teh ka dieu teh nya bari caludi, kuleuheu deui. Dan neng mah geus puguh si eta mah kuleuheu. Beleuh pika sebeleun. Hirup deui neng hayang di kanu kitu. Na ningali naon atuh neng resep pisan. Ya tuh pada sia kitu ge dan neng mah tetep we nya akasiana. Ai neng nya apa lebah manana tuh? Bapak kira laki teresep. Neng ningali naonna bebeungeutna jiga naon tuh eta. Nek kitu gen hirup deui. Lamun nya bener neng nya ulah sok dibaeudan. Sok ngobrol hade kumaha kitu kieuna ulah kelah jam medud teu pantas. Ida atuh pak tadi mah meni keheul kasih ate duh. Duh, jika si neng ngamuk ya mah gara-gara tadi ajak ulin. Yang cobaan we gitu telepon euy. Mana lah telepon. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Anjing, Silakan diri tinggalkan cek pesan euy wania. dengan cara Kali telepon dia. ke pi- Nomor yang Anda tuju Duh, tidak diri menjawab. kene mah. Silakan tinggalkan pesan. Kudu ka mana gitu aing euy. Imam mah bener mun teu dibenarkeun ayeuna mah euy. Pasti ngamuk wae tuh tuluyan ieu. Ku aing kudu langsung ka mana imam mah bener. Neng. Neng. Tah mereneng tah budakna datang. Kedah gandeng tah ketrok wae. Sok panggihan ngobrol alus. Bisi bila mana perlu bapak nu ngobrolna sokkeun bapak nu ngobrol. Nya kitu pak cuma ditinggali we apanya? Mohon sok jeung nya nengnya mah jeung tinggal heula sok selesaikeun. Ke bila mana neng teu sanggup sok ngobrol ke bapak. Kemana sih neng tadi geruan teh keluar nih euy. Sok bae. Tah geuningan euy aya. Aya naon atuh ka dieu deui? Kan apal neng teh keur ambek ka aa. Nya neng. Mata ka dieu teh. Neng ami teu umak amuk wae kos tadi sonten. Jadi ka dieu ayeuna ngalareskeun tadi sonten. Nyobongan tadi atuh aa macana bade ngajakan ka mall, tapi kakak teu jadi. Neng gitu mau di warang kalebet. Cangkel ya neng tuur tidak tadi nangtung wae. Lo lah tingkat jero ya. Kadi. Diuk. Tah gitu atuh aing cangkel itu tadi. Tos satu neng sayang, ulah sok ngamuk wae. Mun neng ngamuk wae mah galau. Kan tadi neng teh tos ku tos dia janan tadi sonten. Jajan kumaha kan tadi kitu kang tahun adat-adatan ningali beungeut aa. Neng mah semu-semu ngaledek euy ka teh. Pan meureun apal cek neng ge mah pangkasepna. Ya pan lamun kasep teh lamun boga duit, lamun teu boga mah nya goreng patut. Atuh tos neng atau ngambek wae. Oke, kami agak artos. Neng di jajanan permen cap jempol 2. Tuh udah ama kakak 2. 3 atuh. Nya tuh kayak meser 3 tenang. Ai si bapak sareng si mama kemana tuh? Aya tuh di lebet kunaon kitu naroskeun mama sareng bapak. Henteu di situ araya we. Bari sauran di warang ka dieu. Ih, ulah neng. Paniatna ge teh rek panggih jeung neng, sare sareng si bapak. Nyantos atuh. Anjir, supaya aya wae motor teh keur marusuh urang teh.
Ah, itu kunaon geuning motor anu eureun? anu eureun. Mana? Kunaonnya? Kayak cuma tanyakeun lah. Jang. Kulan? Kunaon eta motor? Duka ieu teh. Motor teh ngadadak parem. Cobaan gerak buka, tutup tengna. Kayak terus tiup. Nya kitu kayak ku abis cobian. Iya, emang ngerti kena motor. Emang lamun tengna ditiup bakal hirup deui. Nya mau ngalah tuh neng. Cek dokter bengkel ge. Eueuh. Syariat gitu mah. Eta mah tadi nama ama rek ngeherian budak itu. Dan si budak eta kala diturutan papatah urang teh. Tawa boloh eta budak. Iya, karunya budak batur. Baik atulah. Jang. Kumaha urung teu? Aduh. Teu hurung wae apa kurang tariknya niupna? Nya sok Jang. Sing rada tarik geura niupna. Bari maca bismillah. Ai, karunya ulah kitu. Aduh, poho tuh baca bismillah heula ieu teh euy. Bismillahirrahmanirrahim. Kela. Mun niup panteng nepi ka bulu huisan ge moal hurung-hurung ieu teh. Waduh, Mang. Maneh mah ngabobodo urang euy. Haha, boloh atuh tuh da maneh mah Jang. Ih, atos Apunten ya, kabogawe sok tukang heureuy. Untung geulis kabogona. Geus urang ka hareup lanehan bengkel. Eta bari ka mana? Iya, Neng, bade ka payun milarian bengkel. Iya, motorna bade dikantunkeun. Astagfirullahaladzim. Nuhun, Neng. Tuh nya kamari tukang tahu ayeuna eta nu keneuleuan ka ada emang ama sok ngajieun darah tiji batur nih. Ada eta mah budakna we neng nu boloho. Tah gitu atuh alaku resep ningalina bapak ya. Bapak sehat pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sok ning geseran ning. Aduh, ieu mah bapak-bapak kalau ngeganggu aing we keur bobogohan nya hayang nanahangeun. Neng suguhan atuh neng aya tamu teh karunya. Almuan Pak duk kahilap. Bios teuing pak. Neng. Bios ulah teuing ngarepot karunya. Oh nyantos atuh. Cik cang bapaknya motor ek meuli beas. Mangga pak, kelak contohna kuncina. Aduh. Iya pak. Jang aya kumaha ning hese? Sugan bapak teh tiasa na motor. Wah, hese jang. Disuek didorong we nya. Lah, itu si bapak kunaon yang ngena motor kalah didorong lain ditumpakan. Nah duka tuh ku masih bapak we lah. 2,000 years later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak tos kenging beasna. Alhamdulillah neng kenging aya ya. Duh, alhamdulillah bapak nepi selamat. Tapi keheula neng, si bapak kan dia saya nu kurang itu. No, nu kurang Keheula neng. tapi nya aya nu kurang. Ai motor AA di mana? Pak, aya motor si AA di mana? Bapak mah apa ka dieu? Nah, geuning naranyakeun motor. Ieu pan. Keheula pak. Kumaha maksudna? Abdi kira ngartos ieu pak ya. Ai tadi basa ek nambut motor nyaros naon cing ka Ujang. Rambut motor.
Jang meser beas. Pan muhun Jang. Ieu beasna. Hah? Ai motor Abi. Pan dijual Jang motorna ge jeung meuli beas. Tah ieu beasna. Kumaha Pak? Astagfirullah. Can lunas. Pak, ya kumaha, Pak? Pak. Eta kuno neng antep peyukeun. Antep eta mah. Itu. Kuno antep peyukeun. Sok kalau sok.